da KBG di Panjaluma turunan Rahadian gitu. Jadi sing era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Perjalanan Siahawuk. Hari ini Perjalanan Siahawuk bersama Kang Haji Rustam nyucur galur di makam Eyang Sumalaya di Sukamantri. Ikuti terus Perjalanan Siahawuk. Jangan lupa untuk subscribe. Wah susah ya teman ngadongeng ke nananya. Intinya nama menguasai Pulau Jawa lah. Eyang Sumalaya teh. Eyang Sumalaya sareng Eyang Sukmalaya suami istri. Pulau Jawa di dinya teh kalebet sih. Anu tos menguasai diri sendiri, sudah mengetahui jati diri cek bahasa itu. Sanes menguasai secara hawa nafsu alam kagungan Gusti. Pikeun beromatan pikeun sakabeh alam gitu. Anjeunna anu tos menguasai diri sendiri sehingga jadi manusia. Jadi Sukmalaya, di Sukmana aya di mana-mana. Di dia aya eta nu jatuh nu terang diri mah eta. Indah puntennya kakak ngadongengke kan dia mah kontak keluarga. Urang teh salah sawios nya turunan mana meureun kitu nya. Kalau alam lain angkeun-angkeunannya. Tah hari keluarga mah da urang mah teu nyucruk nu batur nu sorangan kitu amanatna. Jadi datang ke kuburan teh kitu jangan lari jati diri lah gitu. Tidak ada yang lain-lainnya. Tetap da di alam papasangan mah kudu diusahakeun. Kan persepsi lah anu kan hal-hal anu kieu teh gitu. Oh. Itu mah kumaha tujuanana sih? Tujuanan kan ai urang mah jelas teu kapungkur ge pedah sok kadongengkeun urang kacaritakeun turunan Panjalu. Ai turunan Panjalu teh nu kumaha kan kitu saha wae jeung kudu kumaha jeung di mana kuburan nu kararituna. Nah, eta mah urang mah tujuan akang mah hayang nalusuri 7 turunan, maksudnya naon da jati diri urang kan di dinya. Bisi urang akang teh turunan si Kabayaan, turunan si Lamsijan, turunan Edi Sampak gitu kan anu alus nawang tuluikeun, anu butut nawang singkirkeun supaya ngadeg ka manusaan. Kan tujuanna ge supaya ngadeg ka manusaan da dieu mah can jadi manusia. Karek wong sing jadi wastu si wong sing jadi jelema. Tangke alam jelema nu aslina mah di ditu, kalau alam juga di mana. Ayeuna urang dibentuk saeutik. Dan atuh da ayu ujian ge anu punten 5,5 mah pan lulus kitu nya. Ulah hayang nilai 100 gitu. Ulah hayang cum laude lah. Eta mah da bonus cum laude mah gitu kan urang berupaya atuh sing lulus gitu dina kamanusiaan teh. Sok sanajan nilaina gitu. Minim. Gitu. Ku carana mendakan kayak kan di dinya teh aya nasehat-nasehat di sepuh teh. Cenah turunan urang mah cenah wayahna kadena ulah nyerikeun awewe. Kadena ulah itu kan berbagai macam kasus nu kalah mah ku turunan urang ti 7 turunan. Kan 7 turunan teh meuleui ti 500.000 lamun disusul. 500.000 jelema atuh. Sok ayeuna emak bapak wae gaduh bapak deui. Bapak gaduh bapak, emak dikumpul-kumpul 700.000 leuwih gitu. 17 turunannya. Ulah nepi ka 14 nepi ka 20. Ulah garis lurus gitu kan. Tapi garis kiri kanan kos pohon faktor gitu kan. Nah eta. Ku mempelajari eta ge sibuk urang teh. Moal kaburu pasea, matak aneh loba jelema pasea, loba jelema riweuh gitu. Sedengkeun maluruh diri sorangan wae anu sakitu seueurna. Kan dulur ya ngajikeun persatuan jadi kamanusiaan. Terus kan ari di Panjalu mah ieu nya nu kapendaku akang kan karahayuan lain nu mak jeung mek lain ieu karahayuan ayeuna indit ka Panjalu disuguhan kopi gitu nya indit ka Sadewata non aya non bajigurnya suguhan bajigur gitu kan gitu keperluanana datang ka dieu cek Indra teh butuh cau buka teh Kang aya cau nangka butuh mah di ka Panjalu butuh kembang naon aya di dieu tah eta saling gitu kan kurang kumaha kolot baheula gitu
Jadi itu lain berlomba, sebetulnya berlomba itu tidak ada gitu. Berlomba ngumpul-ngumpul gitu gitu. Matak didinya ayo anjeun ayeuna lembur di mana gitu nu aya leuitna gitu. Wang ngadekeun ka manusaan gitu. Wang diajar kitunya mumpung aya waktu kene urang umur leuleutikane dengan modal anu saaya di alam. Nah, eta nu kudu dibentuk. Substansi tina ziarah teh kaji. Ziarah teh mencari jati diri. Jadi makan eyang itu singkapangi ieu teh saha. Jadi naon? Terus baheula teh naon kebaikanana wang tuluykeun ku urang wang turutan nu kaduga keburukanana umat ulah wang jeueun teh. Terus yang naon anu di yang patranya itu kan ahli pertanian. Tah tonjolkeun pertanianana. Tadi dia yang makamna gitu. Tujuan pemberdayaan teh eta gitu. Diantarana kan ngadekeun ka manusaan, urang sih jadi manusia. Teu bisa ku urang aya geus aya ilmuna masukan ku anak, teu bisa ku anak ku incu, ku udeg ka cibur nepi ka 7 turunan. Lain datang ka ieu, aya Indra minta ieu can karuan. Karuhan duka kumaha di ditu mah. Ayeuna urang geus segala rupa. Sok dungakeun kumaha cek guru urang pamanggih urang kumaha cara ngudakeunana. Datang ka dinya mamaca naon-naon anu urang kapanggih. Nu kailmuan ku urang gitu nya da. Nu karasa ku urang gitu nya lain referensi wungkul ti nu sajen mah. Tah kitu mata tah urang itu kembali deui teh kitu jati diri urang teh kitu. Da kabeh di Panjalu mah turunan Rahadian gitu. Jadi sing era sing kucekolot teh mas ulah eraan tapi sing gede ka era sing inget hiji urang mah karahayuan kitu nu diaji di dieu mah ilmu teh ilmu karahayuan kasalametan tingali Panjalu nakumaha tah nu kembali ka alam nu mau cenah anu di anu mah anu ahkeun bae da urang mah kukolot kitu modern naon gerage sarana HP naon sarana aku HP ge baheula malah rakat kana baheula dupi ka di Cikolema reuni wow udah abik akang keur leutik teh ieu cenah bang reuni cek mal teh tapi da kudu ka leumpang ka Cigintung nah bari nyamper wa ieu cenah nam terus ka Tonggo mangka ieu ka Kibanani mangka Cetutu tah baheula ayeuna mah alhamdulillah cukup Kang sehat HP beri papangi ge poho deui. Itu jangan mempermasalahkan sarana motor, mobil atau sarana pelengkap nu matak ngalirkeun ka urang sebenarnya. Kamu urang teu kontrol. Oh, sakeres itu khas sepuh urang nih bakal khas. Itu kolot Iya Kang. Ciri khas Cirebon. Itu ya. Saya nama Kangkung. Anu biasa menyerap energi. Kasih kan panuh kan ya, itu kan menyerap energi. Seperti dia batu kan menyerap energi. Kalau menurut haleran gitu kan mantulkan energi. Seperti keramik gitu. Saya suang ke alam bebas ya. Papasannya Sekian perjalanan Siahawuk, semoga bermanfaat dari yang Sumalaya Sukono.